Cina dengan bangga jeung takaburna Raja Xi Jinping. Bener teh yang ngomong. Sia nyawa kan itu presidennya. Xi Jinping. Bener teh. Sia mah bener bae ngobrol jeung nu bohong. Jeung nu bodoh mah bener bae benernya. Xi Jinping. Dengan takabur jana cerita di dunia negara paling kuat, negara paling hebat, negara paling kaya di dunia dan tidak akan terkalahkan oleh negara manapun. Jadilah Cina negara adidaya, ditonjolkan rudal terbesar di dunia, diabringkan di Cina, ditonton ku dunia, rudal terbesar di dunia. Di Cina disorot Amerika, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Timur Tengah, Indonesia nempok. Wow, putih amat. Dengan penuh ketakaburan, tidak ada negara manapun yang akan mengalahkan negara Cina. Encan bahasa, encan garing-garing acan letah nyaritakeun kos kitu, cak Allah aing boga rudal terkecil di dunia. Terkecil di dunia, sia terbesar di dunia, aing terkecil di dunia. Kuman. Virus ge bahasa batur, bahasa urang mah kuman. Sia masuk haju sok-sokan segala virus segala naon. Eta teh virus teh bahasa batur, bahasa urang mah kuman. Sok nyaho kikituan. Terkecil di dunia. Baheula malamun di dia aya kumanan ku kolot urang make kaca dikitukeun dialaan hiji-hiji. Kuman masya Allah eta binatang terkecil anu biasana nyelap di papalangkakan. Papalangkakan awewe. Tuh, yang masya Allah. Eta kuman. Ku Allah disebar. Cek Allah lawan sia kuman gede, rudal terbesar, aing boga virus terkecil di dunia. Masya Allah, kuari ambalaya ke unggal negara himbasna sabodo urang Amerika, urang Eropa sabodo, tapi ieu kan himbasna ke Haji Pandi. Jadi Haji Pandi teh kuari teu bisa umroh. Mana ya Haji Pandi? Nah, caknya aing nalangsa kuari barang aya Corolla. Aing teu bisa umroh mangkana hirup aing di dinya. Dan mantap kuari jalan neulean bengora bae disamin ku aing caknya deui. Da ieu lah himbasna. Urang mau sieun kabeh ge meunang ti Allah Subhanahu wa taala. Urang mah geus mekad hirup wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi yuhyi wa yumit. Nu encan aya corona ge pae mah pae bae. Ketika aya corona waya hirup mah hirup bae. Perang di Irak nu teu paraeh ambalaya. Perang di Suriah nu teu paraeh loba. Perang di Yaman nu teu marawat ambalaya. Nu perang di Yaman anu paehna di Cisoka loba. Nu perang di Suriah nu paehna di Daraja ambalaya. Paeh mah teu kudu corona, teu kudu perang, teu kudu eta mah ajal. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetegeun dina qalbu urang. Eueuh kematian ku sebab kelaparan. Teu aya paeh ku sebab gering. Aya paeh ku sebab kelaparan. Paeh mah ajal. Titik catat eta. Ulah sok haju. Waduh segala mamakai ieu, segala naon. Maksudna karunya kanu endek nebak awewe. Cak aja pengen disuing teh henteu sia tah. Masya Allah tuh biasa bae sih. Tenang bae urang mah. Ulah sieun-sieun. Kula ngomong gitu kunaon?
sapoe tadi nu datang ka imah nu ceurik sabaraha urang geus teu kudu dihitungan. Kenapa Mbak? Saya ini ingusan pilek takut corona aja Pak Kiai. Tolong katanya didoakan. Je budak pilek bae sieun siapa kuat. Kebal datang deui make masker ka dieu 5an di pabrik. Kenapa ini? Saya katanya ini pada panas ini takut kena corona. Wah, ieu budak hararese amat teu garaji. Santri mah santri eueuh nu make masker. Tenang cak santri tuh paeh mah geus biasa. Kasieun hiji doang santri. Kasieun santri. Sebab naon dipake kasieun atuh harta teu boga mobil teu gablek. Kasieun.